want you to leave, will you hold my hand? Or won't you stay with me? Cause you're world. Listen up, we're looking for a clue. If you want me, let me see your hand. And I make a look. Get your killer. Fly to Miami Beach or to Hollywood. Your face and the whole world. Halo, halo. Assalamualaikum. Suara aku ada? Waalaikumsalam. Suaranya belum ada ya? Waalaikumsalam. Hai. Nah, hai. Ini adik-adiknya Asih semua ya? Oh, kelas 10. Ada siapa aja? Ada aku, Rizka. Aku Abdirrahman Pratama. Oke. Oh, Abdirrahman. Aku Patricia Teh. Oke. Saya Bayu Adi Gutomo. Aku Irsa Mansarullah. Abdi teh kepikiran teteh gitu. Oke. Kunaon tah yang terang Abi? Kunaon Abi? Abdi teh terang teteh di ajang bakat nyanyi. Terus Alhamdulillah. Ya, sebagai ternyata teh pancekna kakak kelas Abdi gitu. Terus sebagai lantaran situ di dia Abdi sareng rerencangan Abdi bade ngajadikeun teteh narasumber dina wawancara ieu. Mangga hatur nuhun, sate acanana hatur nuhun sudah menunjuk aku pikeun ngabantuan tugas sakolanya. Mohon mangga bade naros naon? Oke, sadayana di dia hatur nuhun pisan ka Teh Sekar lantaran tos tiasa diizinkeun ngawawancara Teh Sekar. Terus oge hapunten bilih ngaganggu waktu teteh. Sami-sami tenanan. Nuju santai dak. Mangga. Langsung we orang kawitan. Mangga. Abdi bade naros nami lengkap teteh teh sasih. Wasta Abdi Sekar Teja Inten, tapi sering disaurna Sekar, tapi lamun di bumi mah Inten. Mangga we bade nyaurna saha. Panaros nu kadua teh. Mangga. Ai bumi teteh teh di mana? Bumi Abdi di daerah di Pati Ukur, Bandung. Asli Bandung Abdi mah. Panaros nu katilu, ai hobi Teh Sekar teh naon sih? Nu pasti mah nyanyi nya eta nu pasti, ngadangukeun musik, maca buku oge lamun aya waktu senggang resep maca buku, nonton film gitu. Kami bade terang, pendidikan terakhir teteh sarta jurusan kuliah Teh Sekar teh naon ya teh? Pendidikan terakhir Abdi atos ngarengsekeun S2 di ITB tahun 2018 kamari lulusan Magister Administrasi Bisnis. Upami S1-na kapungkur di manajemen Unpad gitu. Keren pisan teh. So kalima ari Teh Sekar teh ngawitan nyanyi ti yuswa sabaraha taun? Ngawitan nyanyinya. lamun osok dicaritakeun ku pun bapak mah cenah abdi teh ti alit keneh ti balita gitu.
geus osok ikut ngahariring gitu lamun aya musik, lamun nonton acara musik, lamun ngadangukeun musik teh cenah sok ikut ngalagu. Terus waktu abdi SD sok dibantuin ku Pun Bibi nonton anjeunna nyanyi da lantaran Pun Bibi oge penyanyi sama jadi we ti SD mulai resep ngeli orang nyanyi, terus resep nyoba-nyoba nyanyi, terus di SD teh atas aya ekstrakurikuler siga paduan suara gitu. Jadi abdi mulai ngiringan di SD sih. Nu kagenep upami diajar nyanyi, Teskar teh ngiring les atau napi otodidak? Sebenarnya mah nepi ka SMA bisa dibilang otodidak. Kan Pun Bibi oge penyanyi tadi. Jadi diajar di bumi Pun Bibi. Tapi tinggawitan SMA kelas 2 lah, SMA kelas 2 teh mulai les vokal abdi teh di Purwacaraka. Lantaran hoyong langkung serius gitu nyanyina teh hoyong sapertos ngiringan konser, hoyong ngiringan audisi, ngiringan lomba nyanyi gitu. Matakna ikut sekolah nyanyi gitu. Terus abdi bade nanya, naon anu ngadorong Teh Sekar dugi ka terjun ka dunia tarik sora nepi ka miluan ajang bakat nyanyi. Padahal kami dilihat di jurusan kuliah mah ada benten ya Teh. Benten pisan memang benten pisan. Eta mah bakatku hobi sih nya. Lamun abdi mah sok hoyong misahkeun lah pendidikan wajib sekolah satinggi-tinggina, tapi hobi ge jalan gitu. Jadi entong naon nya bahasa Indonesia mah jangan terbatas satu aja punya kemampuan itu. Misal sekolah terus, tapi kalau memang ada hobi anu aya pangabisa, lamun aya pangabisa dikejar gitu. Nah, lamun ngiringan ajang sih ya eta tadi lantaran ku rasa penasaran pisan gitu abi teh hoyong ngukur kemampuan diri ieu bakat nyanyi abi anu abi gaduh ngan sakieu-kieuna gitu sakumaha sih lamun ditantang dilombakeun jeung penyanyi lainna gitu. Pan urang lamun bisa daya toku nepi ka mana sih bisa urang teh syukur-syukur tiara nepi ka cetak prestasi gitu. Gitu sih. Nu ka-8, kunaon anu dipilih ku Teska ajang bakat The Voice Indonesia? Saleres nama sebenarnya abdi tos lumayan sering ngiring audisi di ngawitan teh di tahun sekitar 2010 abdi teh atos ngiringan audisi sapertos Indonesian Idol gitu. Terus tahun 2013 ge abdi sebenarnya atos aya di ajang Nes Academy dina TV anu sareng Agnes Mo. Terus tapi teh itu tetep we rasa penasaran teh soalnya kan waktu di Indonesian Idol belum sampai ke Jakarta gitu kan, belum sampai lanjut. Terus di Nes Academy ngan nepi ka 16 besar. Jadina teh gemes gitu. Masih hoyong keneh challenge diri abdi sendiri gitu. Matakna pas aya The Voice geus mah abdi teh resep pisan nonton The Voice anu Amerika gitu, nonton America's Got Talent. Jadina teh wah lamun aya di Indonesia sigana seru gitu kudu ngiringan gitu. Matakna
Pas aya The Voice Indonesia abdi nyobian deui audisi, alhamdulillahna meureun rezekina di dieu di The Voice Indonesia abdi lanjut terus nepi ka babak final gitu. Oke. Selanjutnya bade nanya kami lagu anu ngajadikeun teteh lolos di audisi teh naon ya? Lagu naon? Lagu di blind audition abdi teh nyanyikeun Sam Smith Stay With Me. Eta sebenarnya kumaha nya? Pan di TV mah sok aya lamun jurina ngabalik teh sok aya sound effect gitu pan. Tapi di kenyataan di studionya mah teu aya suarana naon. Jadi pas abdi nuju naon nya lagi menjiwai banget lagunya kan merem tuh. Terus pas aku melek ternyata jurinya udah ngebalik 3 orang gitu. Jadi itu emang pengalamannya luar biasa sih. Bisa aya di panggung itu. Nu pas 10 teh upami tiasa terang teh awalna ngadamel single nu judulna Bukan Karena Kita teh kumaha teh? Sebenarnya single eta termasuk mangrupa apa ya istilahnya salah sahiji bentuk hadiah lah abdi sebagai runner up, sebagai juara 2 abdi kenging kontrak dikontrakku label Universal Music Indonesia. Tah ku label teh dipangdamelkeun single eta gitu. Harita abdi ditawisan lagu eta judulna Bukan Karena Kita, ciptaan Mas Aldi Nada Permana. Ta abdi saatos ngadangukeun sakali ge geus resep pisan gitu karena lagu itu asa cocok jadi we langsung satuju abdi teh pikeun rekaman lagu eta gitu. Kumaha perasaan Teh Sekar tos gaduh single anu tiasa didangukeun ku kalangan masyarakat seueur? Alhamdulillah reueus pisannya lantaran eta teh cita-cita abdi ti alit keneh hoyong tiasa ngahasilkeun karya di bidang anu abdi resepnya eta nyanyi gitu. Jadi nya bagja pisan lah bisa gaduh single gitu. Oke, tadi aya nu hilap di tarasan. Mangga. Terang suka dukana teteh ngiringan The Voice Indonesia pika tiasa jadi runner up kahiji di The Voice Indonesia tahun 2016. Ya. Langkung seueur sukana sih alhamdulillah langkung seueur sukana di ditu tibatan dukana pengalamanna luar biasa. Bisa dibilang pengalaman pertama abi oge di panggung besar siga gitu. Jadi resep lah terus babaturan oge balager. Terus rasa tegang unggal nyorang tiap babak teh tuh bisa dicaritakeun aya tegang, aya bangga, aya sedih tiap babak eliminasi gitu kan. Pacampur lah gitu. Namun lamun dukana mah nya sono we ka kulawargi, sono ka bumi. Pan abdi nepi ka babak final teh di karantina hampir 3 bulan lah lami jauh ti bumi gitu. Jadi sono pisan ka mama, papa, ka ade gitu. Terus tadi kan atas tataros ngenaan karir tetehnya. Ayeuna abdi bade tataros sakedik ngenaan budaya Sunda teh. Kumaha pendapat Teh Sekar ngenaan budaya Sunda, lebih tepatnya lagu-lagu Sundanya lantaran saaliran gitunya sareng Teh Sekar. Ayeuna teh tos seueur dipohokeun gitu ku kalangan remaja. Lobana teh beralih ka lagu-lagu barat.
Hmm, mhm. Sebenarnya saaliran mah teu nya, da abdi lain sinden gitu, cuman, sadaerah meureunnya abdi asli Bandung, terus sekarang ya memang, eee, bakatku naon ya, era globalisasi teh pan gampang pisan ayeuna aya YouTube, aya sosial media, jadi pasti, budaya-budaya asing langkung gampil gitu masuk ka ka dieu gitu pan jadina, kalangan remaja teh udah mopohokeun gitu budaya Sunda gitu. Memang, rada katitih gitu ku budaya-budaya barat, eee, kumahanya ya, rada sedih oke sih, tapi, mmm, bahasa Indonesianya mah itu kayaknya hal yang tidak bisa dihindari juga gitu dengan di dalam era globalisasi ini gitu. Nu ka 13 aya teu cara teskar anu jitu supados lagu-lagu Sunda langkung dimumule ku kaum remaja ayeuna. Mhm, nya budaya Sunda teh beunghar pisan nya, budaya urang teh beunghar pisan, lain ngan saukur lagu sebenarnya mah, tapi pan loba kasenian bentuk kasenian lain pan, eee, tari, musik siga angklung gitu kan, eee, sebenarnya ku kituna urang salaku generasi muda kudu berperan aktif sih, ngalestarikeun kitu nya, ngamumule budaya Sunda, bisa dimimitian ti, sakola, pan masih aya nya ekstrakurikuler siga KPA, LSS gitu masih aya? Masih aya teh. Masih aya tah nu kitu tong ditinggalkeun. Meureun pan ayeuna mah karena kondisi pandemi, henteu sakola, henteu ketemu di sekolah secara langsung gitu, tapi, masih bisa menurut abdi sih masih bisa dipertahankan gitu. Eee, dimulai dari ekstrakurikuler di sekolah gitu, pembelajaran oge. Kemudian menurut abdi sih peran pemerintah oge penting sih untuk ngajaga, ngajaga budaya gitu. Pikeun, kan pemerintah anu punya istilahna suara besar pikeun masyarakat, ngagerakeun masyarakat, menyadarkan masyarakat gitu kan, ngarah leuwih nyaah ka budaya Sunda gitu. Panaros selanjutnya teh, Ya, naon dampak pandemi kanggo karir teh sekar? dampak pandemi loba enggak sih, nu pangkarasana pisan mah nya kasempetan pikeun manggung gitu kan jadi, stop dulu ya, eee, ngisi acara jadi terbatas, dina ayana oge biasana, lewat online gitu. Ya tapi, memang itu yang harus naon ya, dilakukan sekarang gitu, kita harus menjaga dulu, jarak dari sesama. Naon pesan teh sekar kanggo remaja ayeuna supados tiasa berprestasi sareng berakhlak mulia? Eh, sing tekun we belajarna, sing giat, eh, pikeun ngahontal cita-cita, lamun aya mimpi, nya mimpi satinggi-tinggina, tapi tong saukur mimpi, tapi dikejar oge gitu. Eh, dibarengan ku ngajaga sikap, ngajaga akhlak, ngajaga karakter, eh, lewat ibadah sesuai akidah agama masing-masing, tong hilap karena sholat, tong hilap karena ngadoa, eh, gitu sih paling jangan ya punya mimpi itu harus dikejar intinya gitu.
Oke. Ya teh pakarasana atau CF-nya teh. Oh gitu, Dina mangga. satu acan panutup gitu. Abdi sadayana Hmm, ade mm-mm. ngadangu teteh gitu. Aduh, Nyanyi sakeding. lagu naon pada lagu naon aya request teh? Lagu Sunda kumaha teh? Lagu Sunda, aduh. Oke. Ini sebenarnya karena jarang nyanyi lagu Sunda, tapi ada eh, lagu Sunda favorit Abdi. Karena ini apa ya, yang pertama kali diajarin sama guru vokal aku, tapi sudah almarhum. Jadi ini yang paling diingat sih, dan ini juga yang aku pernah bawain di panggung The Voice. Judulnya apa ya? Hari Ringkuring. Dikit aja ya, malu. Belum pemanasan ini. Hiliwirkeun duh angin peting pangnepikeun hari ringkuring kajungjunan nu ngantosan ieu hate nu kerungsing pusing sakit Sampai kan pisan. hatur nuhun. Terus oke abdi sadayana naonnya hoyong kritik sareng saran mungkin di Teh Sekar ngenaan wawancara ieu teh. Apa ya? Kayaknya sih nggak ada. Ini maaf bahasa Indonesia aja nggak apa-apa nggak? Kayaknya nggak ada sih, soalnya aku juga ya ini masih campur-campur bahasa Indonesia dan bahasa Sundanya. Nggak ada sih kalau untuk kritik dan saran. eh Mau bilang terima kasih aja, sama semoga kalian sekolahnya lancar, semuanya sukses. Di Amin, amin, masa amin. iya, di masa pandemi ini jangan jadi halangan eh untuk jadi apa ya, mundur gitu sekolahnya. Enggak, aku yakin anak-anak SMA 3 mah semua juga bisa dilawan. Iya, paling gitu sih. Oke, ini teh udah di penghujungnya. Enggak. Hatur nuhun pisan pokona mah ka Teh Sami-sami. Sekar. Hapunten sadaya kakurangan abdinya. Teh terus oge apunten oge karena kesalahan abdi sadayana dina kata-katana misalnya pokona mah atur nuhun pisan ka Teh Sekar atos ngabantosan ieu tugas pancen di guru bahasa Sunda. Atur nuhun pisan. Sami-sami. Terus semoga Teh Sekar sukses terus, Amin, amin ya Allah. karirnya lancarnya, terus Amin. oge pandemina mudah-mudahan enggal beres. Amin. Karena nu terbaik teh. Sami-sami. Hatur nuhun sadayana. Mohon sakit wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Teh. Nuhun Terima teh. kasih. Hatur nuhun.